Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi, wilujeng patepang dangu deui sareng aki pamiarsa di acara dongeng Sunda anu dipedar ti kanal YouTube Manco Mania. Urang ngeureuyeuh neraskeun deui hanca anu katunda lalakonna Wiratama Jawara Gunung Salak alias Jawara Bajigur Sakti nya. Anu ayeuna nincak bagian ke-11 dina lalakon jagal alam akhirat. Kumaha daramang sadayana para mancawar salam dunya. Alhamdulillah upami daramang manya mugi wae sadayana tetep dipawarinan kasehatan. Lahirna sinareng batina jembar manahna gampil rezekina sarta dilancarkeun sagala rupi urusanana teu hilap. Mugi dikiatkeun goni ngalaksanakeun ibadah saumna sarta ditebihkeun tina sagala rupi mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Urang ngeureuyeuh deui neraskeun hanca nu kantuna lampahana Arya Edan pamiarsanya jagal alam akhirat anu nincak bagian atanepi episode 11. Satajan akin neraskeun hanca mangga kangge anu nemean manco atanepi anu teu acan subscribe nambean ngadangukeun ieu dongeng ulah asa-asa di subscribe wae nya ditoel tombol loncengna supaya saya notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kanu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki boh ka medsos grup WA, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter sareng sajabina. Mugi sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Pamiarsa sadayana mugi wae dongeng aki tiasa janten panglipur kalbu pangberah kana manah pangrepeh kana hate. Kangge anu siap-siap sasayogian kangge saur anu bade ngahanetkeun rencang sangu atanapi bade popolah mangga disarengan dongeng kidagarnya. Supados teu tunduh teu ngalamun. Urang geureuyeun deui dongengna urang amparkeun deui sama kabuitanana para samakna sor aya kolak naon ieu teh kolak cau pamirsa sareng cangkaleng mangga kaparayun sadayana prung Dibarengan ku Kipalasana Salangi Suraga jeung tokoh-tokoh anu sejena Jargalawa nerangkeun naon anu geus kajadian di eta tempat ka Wiratama. Wiratama anu paromana tiis kaku ku sabab kapangaruhan ku tanaga samaga bulan anu ngancik dina awakna teu nempokeun parubahan paromana. Jadi jalma di kurudung anu bentrok jeung kuring teh mangrupakeun katua paguron anu nyamar. Ceuk Wiratama, "Anya Jang Wira, ku sabab eta kami kabehan sapuk pikeun menta bantuan Jang Wira sangkan ngalumpuhkeun para jagal alam akhirat. Bari ulah ditandas mun tiasa mah. Nyamun bisa mah dilumpuhkeun bae bari henteu ditatuan. Sabab kami teh hariwang para jagal alam akhirat teh diantarana katua-katua paguron anu laleungit walon Jargalawa alias Jawara Dampal Maut. Hal anu rada hese ngalumpuhkeun maranehna bari teu natuan mah sabab ilmu-ilmu maranehna teh kawilang laluhur paman. Ceuk Wira deui, "Wayahna diusahakeun Jang Wira, sabab kami teh hariwang utamana ka jalma anu aya di satukangan layar, anu geus mangaruhan para katua paguron anu laleungit. Nya tuh kuring bakal ngusahakeunana. Muga-muga bae kuring mampu ngalakukeunana." Walon Wira akhirna nyanggupan kana kahayangna para tokoh, sanajan hatena sorangan ragu lamun dirina bisa ngalakukeunana. "Dah, ayeuna mah urang teh kudu rempugan siasat sarta siap-siap pikeun lumampah ngajorag markasna jagal alam akhirat. Urang butuh kepala rombongan ieu teh. Kumaha lamun Kipalasana bae anu jadi katua rombongan?"
Salian di leuwih boga pangalaman kipalasana oge leuwih kolot ti urang kabehan. Ulasan jawara anu rata-rata masih ngarora umuran 20 tepi ka 40 tahun. Kabeh ge sapuk satuju kana usulna jawara dampal maut. Kabehnya tujuan nu jadi kapala rombongan teh kipalasana bae alias jawara bedog gemar. Sanggeusna rempugan sakedeung ngeunaan siasat anu rek digunakeun engke. 20 urang jawara gabungan ti sabeberapa guron teh antuk nama lumampah. Pikeun ngajorag markasna jagal alam akhirat. Harita wanci geus tangange. Tapi langit ketempo bengras taya aling-aling panon poe moreret mancarkeun sinarna nyangan sakuliah jagat. Katempo aya 20 urang jalma nu ting blesat lumampah naekan hiji pasir. Eta pasir teh pasir tempat sarangna jagal alam akhirat. Para jawara lumampah ngagunakeun ilmu ngahampangkeun awakna. Sangkan teu babari katohyan kulawan. Teu lila kabehan anjog kadataran anu rata anu mangrupakeun punculut eta pasir. Kabeh paromana katempo regeng sabab kabeh ge sadar lamun maranehna harita datang kadinya teh sarua bae jeung ngadatangan sayang maung tarohanana nyawa. Kabehan gancang ngarapatkeun badana kana tatangkalan anu aya di sabudeureun punculut pasir. Sakabeh panon neuteup ka wangunan kolot anu katempo keeuman. Keun kuring bakal mariksa heula kayaan. Ceuk Wira sanggeusna nempo para jawara kawas anu ragu-ragu pikeun maju mariksa kayaan eta wangunan. Wira langsung leungit tina tetempoan para jawara. Waduh, bener-bener hebat ilmuna jawara Gunung Salak teh geuning. Kawas jalma nu bisa ngaleungit bae sakiceup ge jol ngiles. Ceuk salah saurang jawara nu kataji kana gerakan kilatna jawara Gunung Salak. Teu lila Wira mere isyarah lamun kayaan teh aman atuh kipalasana gancang mere isyarah ku leungeunna. Sangkan rombongan teh dibagi dua. Saterusna dua rombongan teh lalaunan nuju ka sisi wangunan. Kipalasana mingpin 8 urang jawara nuju ka sisi belah katuh wangunan. Sedengkeun Ki Jargalawa mingpin 8 urang jawara sajena nuju ka sisi wangunan belah kencana. Sedengkeun Wira mah langsung bae maju ti hareup nuju ka arah panto gerbang. Aya 2 urang panjaga anu harita langsung ngahadang ka Wira. Wira dina gerakan kilat gancang ngolewat hiuk duduk. 2 urang panjaga panto gerbang langsung ngarumpuyuk samemeh marenehna bisa ngagorowo. Wira terus lumebet asup ka pakarangan ngaliwatan panto gerbang. Wira ngalengkah ka sisi belah katuh wangunan. Wira teh ngagebeg sabab nempo aya 4 mayit anu ngagoler di dinya. Rombongan kipalasana sigana bae geus bisa asup ka jero wangunan. Sanggeusna ngalumpuhkeun 4 panjaga ieu. Kedantas Wira dina batina. Keur kitu kadenge sora anu tarung di arah sisi kenca wangunan. Wira gancang ngajorelat ka luhur wangunan. Wira teh lumampah dina hateup srog ka belah kenca wangunan di dinya katempo rombongan Ki Jargalawa anu keur tarung ngalawan 6 urang panjaga. Wira ukur merhatikeun sabab nempo rombongan Ki Jargalawa teu kadesek teuing ku para panjaga. Tapi harita katempo aya 8 urang panjaga sejena anu datang pikeun mantuan batur-baturna anu genepan. Nempo aya anu datang Ki Jargalawa jeung Suraga. Ngagajleng ngahadang anu 8-an, sedengkeun 7 jawara anu sejena mah tetep tarung campuh ngalawan 6 urang panjaga sejena.
Jawara dampal maut jeung Suraga langsung narajang 8 urang panjaga. Suraga ngelinkeun pedangna, cahaya pedang tingko lebat ngababad ka ditu ka dieu. Hiuk hiuk hiuk, trang trang trang, blentrang, buricak buricak. Jawara dampal maut oge beblesatan narajang ku jurus-jurus matihna. Tapi teu disangka nu 8 teh si oreng pangabisana leuwih luhur dibandingkeun panjaga nu genepan. Dina 5 jurus munggaran Jawara dampal maut jeung Suraga can kene bisa ngarubuhkeun saurang ge ti 8 urang panjaga eta. Jargalawa jeung Suraga ngagajeleng mundur nyiar awahan. Silih tetep sagedeung tuluy duanana unggek. Jargalawa jeung Suraga bareng ngagenyotkeun sukuna blesat bae saduana ngablesat satengah hiber narajang deui ka 8 urang lawana. Sakali ieu mah Suraga mentakeun jurus-jurus pedang simpenanana. Sinar pedang pagulung-gulung gawas oray anu keur ngamuk. Hiuk hiuk hiuk, trang 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 trang, hiuk bret bret. Dua urang panjaga ngacungkel rubuh mandi getih. Nu hiji dadana ngawag gudawang, nu hiji mah beheungna me ampir pegat kasawat ku pedangna Suraga. Sanajan sempat ditakis tapi Suraga teh rikat ngulawitkeun pedangna ngababad kana dada jeung beheung dua urang lawana. Tobat! Dua urang deui ngagoak tuluy bra-bru ting jarungkel rubuh bari tina bahamna nyemburkeun getih seger. Saduana teh hudang deui sabab tiwas dina kayan dadana masing-masing remuk. Katempo dina kulit dadana beureum semu geuneuk tapak dampal leungeunna Jawara dampal maut. Bangsat! Salah saurang panjaga nu sigana mah katuana ngagrem amek. Panjaga nu kulit beungeutna teh hideung maju narajang karah Ki Jargalawa ngagunakeun bedog grubakna. Hiuk sewuk plos. Panarajangna poos sabab Ki Jargalawa gancang ngagiwar ka belah katuh. Bari langsung males narajang suku katuhna ngaheumbat ngarahkan ka kemplong lawana. Hiuk. Tapi si beungeut hideung teh gancang muterkeun bedogna. Bedogna ngaheumbat rek megatkeun sukuna Ki Jargalawa. Ki Jargalawa gancang narik sukuna diganti ku sambaran suku kenca ayeuna mah anu geus dieusi ku satengah tanaga jerona ngarah kana sirahna si beungeut hidung. Hiuk hiuk prak. Si beungeut hidung ngowowong. Awakna muntir muih tuluy ti bebet labuh. Teu hudang deui sabab tajongan Jawara dampal maut teh nyababkeun sirahna rangka. Panjaga anu tiluan undur-unduran leeh kawanina saharita. Mereka marana aranjeun ha? Apal-apal aya nu nyentak di satu kangen panjaga anu tiluan. Nu tiluan gancang malik si horeng 7 Jawara baturna Ki Jargalawa. Geus ngajaga ngahadang maranehna. Rupana maranehna teh geus bisa ngarubuhkeun genep panjaga anu sejena. Aing teu hariwang rombongan Paman Jargalawa pasna bisa nuntaskeun sesalawana. Gerantos Wira saterusna lumampah deui pikeun neangan jalma di kurudung hideung anu harita diudag ku manehna. Keur kitu kadenge sora anu ngagerot ti arah belah katuhu wangunan, Wira gancang muru ka arah datangna sora. Si horeng mah rombongan Ki Palasana keur adu hareupan jeung jalma anu di kurudung hideung anu keur diteteangan ku Wiratama. Kabeh Jawara rombongan Ki Palasana taya anu manggap mulia, taya anu mampu ngalawan kahebatan jurus-jurusna jalma anu di kurudung hideung. Ki Palasana harita ge kawalahan yang hareupanana, manehna terus mundur kada saku gempuran jaga lalam akhirat. Jaga lalam akhirat ngablesat maju ka Ki Palasana anu harita kuda-kudana keur pajengjar sabab nakis panarajangna si kurudung hideung.
tapi samemeh peureub si Kurudung Hideung ngahancak kana dada kipalasana. Hiji bayangan bodas anu mancarkeun sinar perak sarta dilimpudan ku halimun ipis ngolebat ngahadang manehna. Hiuk keduk. Si Kurudung Hideung ngajereg-jeg mundur. Manehna muringis sarta langsung ngalirkeun tenaga jero kana leungeunna pikeun ngusir rasa tiis anu nyecep barjeng nyaksrak kana leungeunna. Kadejang Wira, ulah tepi ka manehna tiwas. Sabab bisi bae ieu mah manehna teh salah saurang katua paguron anu leungit. Ceuk kipalasana ngingetkeun ka Wiratama. Nyaki kuring bakal ngusahakeun walon Wira bari panonna mah mancrong ka jagal alam akhirat. Jagal alam akhirat teh katingali tina sorot panonna rada seber nempo kadatangana Jawara Gunung Salak. Sabab manehna geus apal ka sakumaha kahebatan elmuna si Jajaka di baju bodas. Tapi rasa seberna rubah jadi gereman galak pikasieun. Jagal alam akhirat ngagajleng maju narajang karah Wiratama. Dua leungeunna anu dipencoskeun kawas orai senok teh nyorocos rek nobros gengrong jeung dada Wira. Wira sakilat ngawangun gerakan ngumbah dangdang di walungan. Manehna sateka polah nahan kekuatan tenaga sakti anu ditata dige hayang modal tina jero badana. Leungeun Wira saduana muter ka hareup, hiuk wut wut des dua panarajang lawan ditakis kedua leungeunna Wira. Jagal alam akhirat ngadayak-dag mundur. Wira gancang maju, leungeun katuhuna ngolebat, maksudna mah rek notok kana dada lawana. Tapi si Kurudung Hideung teh rikat ngagilek bari tuluy ngirimkeun tajongan ti sisi ngarah kana cangkengna Jawara Gunung Salak. Hiuk sabuk Wira gentak ngawangun jurus katel pacantel. Leungeun kencana newak sukuna jagal alam akhirat tuluy dicentokeun bari awakna tepak deku atuh kalayang gedebut. Si Kurudung Hideung teh dibanting labu. Wira gancang ngirimkeun deui totokana. Maksudna hayang ngalumpuhkeun musuhna tapi lawan rikat ngagerentel ngajauhan. Sanggeusna masang kuda-kuda anyar. Jagal alam akhirat teh narajang deui ka Wiratama. Wira teh dina tarungna teu bisa samemena, teu bisa bebas narajang. Sabab diwanti-wanti pisan pikeun ngan ukur ngalumpuhkeun musuh bari teu natuan atawa nandasa nu jadi lawan. Wira ukur ngagunakeun jurus-jurus silat biasa teu nepi ngaluarkeun tenggelan-tenggelan maut atawa jurus-jurus matihna. Sabab sieun mateni nu jadi lawanna. Antukna mah Wira teh jadi loba nyingkahan panarajang lawan atawa naki saperluna bae. Sawaktu Wira males rek notok, musuhna teh teu nyingkah tapi mapa ku tenggelan mautna. Sigana bae jagal alam akhirat teh geus bisa maca maksud Wira anu hayang ngalumpuhkeun manehna ku cara notok awakna. Kurang ajar. Manehna sigana apa lamun aing ukur hayang ngalumpuhkeun dirina. Gerantas Wira dina jero hatena. Tapi ka 40 jurus leuwih, Wira can keneh bisa ngalumpuhkeun musuhna sabab lawana oge mibanda pangabisa anu lumayan luhur. Di jurus ka 45 jagal alam akhirat teh ngarangseg maju. Wira anu terus mundur sukuna kalah ngadupak kana tembok tetecean wangunan atuh kuda-kudana jadi rada pajengjar. Jagal alam akhirat teu micieun kasempetan. Manehna ngagajleng maju, dua dampal leungeunna ngaheumbat tarik ngarah kana dadana Jawara Gunung Salak dibarengan ku sapinuh tanaga jerona. Hiu fut duar. Kadenge sora anu ngagerung tarik
laina dadana wira anu ancur atawa jebol dihanca ku tenggelan jagal alam akhirat. Tapi nanu katempo ku sarerea awakna jagal akhirat anu maclang tarik ke tukang. Tuluy nenggar temok wangunan tepi ka ambrolna. Jagal alam akhirat awakna dibanting kana ubin, dilimpudan ku halimun ipis. Awakna ngajengkang heuras kawas patung es. Tangtuna geus eueuh nyawaan sabab geus teu bisa usik malik deui. Sedangkan wira nangtung ngajega awakna mancarkeun sinar bodas semu perak bari aya halimun anu ngalimpudan badana. Para jawara nu nyaksian olohok bengong. Edan. Nu neungeul kalah ka anu tiwas euy. Elmuna ieu budak ngora teh bener-bener teu kaukur ku akal. Gerendeng jawara di paguron perpiber. Para jawara gancang muru ka mayitna jagal alam akhirat. Sedangkan wira ngajengjan hareugeun. Tadi teh sawaktu jagal alam akhirat narajang ka dirina. Wira ngarasakeun aya kakuatan tenaga jero anu luar biasa. Kuat keluar ti jero badana sarta langsung nembrag panarajangna jagal alam akhirat. Si horeng kekuatan tenaga sakti samagaha bulan anu aya di jero awakna wira sigana bae baruntak. Gerakku sorangan sabab ngarasa aya ancaman bahaya anu ngabahayakeun kana awak anu keur dicicinganana. Dina kayan kitu, corelat kalayang jeleg hiji bayangan datang ka tengah-tengah kalangan. Nu datang teh si oreng mah saurang awewe tengah tubuh, di samping jangkung make kabaya hejo. Leungeun kencana ngelek boboko, sedangkan leungeun katuhuna nyakla nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Heup heula ieu. Geus wancina saur kalah gelut wae. Dede ieu mending oge saur heula samemeh nuluykeun tarungnya. Tah ibi kabeneran mawa ieu tah timbel. Aya sangu ieu tah. Sangu liwet aya oge tah. Sangu uduk aya mawa ibi teh tah. Bari deungeun aya buntil, aya pais impun, aya pais bogo tah. Aya kerecek hurang, aya kerecek belut, aya pais keuyeub apu oge tah jeung goreng deng-deng ieu. Hehehe. Sok geura ieu tah lalab ge jeung sambal mawa dina boboko. Geura salaur heula jarajan heula nya. Pohara pamirsa. Kabujang norojol bisarwitina kumaha ieu teh nya. Duh, urang saur heula we pamirsa nya ai kitu mah. Akina ge bade saur heula deui nya. Saur kangge anu bade saur mangga sasayogian siap-siap nu bade ngahaneutkeun rencang sangu atanapi nu bade popolah deui. Disarangan ku aki saurna mangga saur heula bilih kabujang imsak. Pemirsa sadayana panginten sakitu heula nya lalampahana Wiratama si Jawara Gunung Salak dina carios jagal alam akhirat episode ke-11. Cag urang teunden heula di aneuleum sieum gesan sampereun. Urang tunda di hanjuang siang gesan alaeun urang samper deui ke di bagian anu salajengna. Hatur nuhun ka sadayana pamirsa nu parantos satya manco satya ngadongkeun oge ngarojong kana dongeng-dongeng Aki. Aki oge ngadongengnya di channel Kidagar Official oge di channel Tepas Sunda. Mangga bilih palai dongeng sanesna di Koreaan nya di pali ditu. Hatur nuhun sadayana para manco mania salam dunya. Mugi sadayana aya dina kaberkahan kawilujengan nya rahayu berkah salamet sadayana amin. Akin amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cag hanca.